Wassalam. Olahraga mangrupa aktivitas sampean awak urang kangen. Bayangkan tanpa olahraga awak urang menang lemah. Kituna aya haornas. Tanggal 9 September kemarin bahwa Indonesia geus berhasil ngajalankan Asian Games. Jeung Indonesia ngabogaan loba atlet nu sukses. Di ayeuna rajin latihan, sehat, teh salah sahiji apa ini? Hal kehidupan orang Indonesia merupakan negara atlet. Sigana anu abdi tiasa sampayaken leuwih atawa kurang ngahaturkeun lamun aya wae kecap anu diucapkeun jeung perhatian kuring hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.